dia wani dia kaing. Kawan pun ada. Oh dia wani dia kaing. Net, dia Junet nak dia. Kamar anak is baru udah kerasan amat aing mah. Kundo. Woi, nge. Naon? Kabaran nge amra sebaru udah kerehe amat ya. Yang itu nyaho aing sorangan dari dia. Karsa aman cabiri mah duaan bae orang is baru karo bae. Oh, biasanya gurang. Kenan ai. Di mana dia? Biasa bae. Kanggo bae dia mah. Nan ai dari ya. Ai kadal namra kami kerenan kuari. Pakai nanya dia muntah mau matan tepu gua aing mah. Dia nanya doang nan pakai sewot. Dah ulane nasi kabiri mah keur di galau tadi putus muka Bogor. Ha, pantesan doang nu PNS bae eta. Dan PNS balaon. PMS. Oh, PMS. Goblok. Nan PMS men gitu. PMS. Dari garan yang amat nyacil yang nges sarinek Badung pengen iya seserian dari ya. Onge, ai si kabiri kunaon eta? Walah di alam lalade nasi kabiri mentah mending ngopi urang Atuh mana kopina? meuli. Amana istilah pae eueuh ieu nge. Aing ku tadi mah aya di imahna. Tuh si Lepa itu. Oh, urang meta kopinya. Di mana dia pai? Beneran dari ya? Kieu bae darah riu kayak ngopi teu boga duit. Kadi bae dia payan motor aja ge. Enan gitu. Kadi bae boga pi omongan teu kadem kadi. Iya. Enan gitu iya di dari ya. Kadi bae boga pi omongan kami ieu. Tahun gitu ya dari ya. Gandeng si Junet hayang ngopi di teu boga, kopi teu boga. Bangsat kena ge. Gusti, enteng kada kopi bae mah. Ulah om do, butuh bukti. Lan hayang kopi nang gitu dari iya ngomong. Hayang kopi nanya duh. Lole. Hayang kopi anggot apa hayang kopi gajah gitu nge. Hayang kopi nanya duh hayang mah. Lole, batur ge. Hayang angkot hayang gajah lain nang nyeduh. Aing mah hayang kopi menang nyeduh mah kopi menang nyeduh bae dia. Ayo nge berangkat ya, balik. Kadi kan duitna. Kopi jeung kue nanya. Oke. Ngopi urang, ya. Oke guys. Angkotnya guys. Bebas. Jeung jajanan ulah ya. Jajanan ulah dikembalian. Oke, siap. Kebal amat isi ong beli kopi, bawa menjadi kopi aing mah. Sabar deh batur aja nyeduh meureun heur cai. Aing capek amat. Aing. Hei, Kebal amat dia onge. ku mati lampu parawek. Tah kopina tah. Duh, dia. Tah. Agar minum mani kopi, aing mah capek-capek nyeun kopi tah. Sana yang kopi tadi teh ya. Si Junet. Di uyuk nah. Lah kitu, minum kopi mah kieu dia. Kuma. Oke, nikmat. Gitu ngeunah kopi mah dia. Coba aing Keren nonton. tuh dia. Mani nikmat gitu. Gara-gara Diri eta kada ieu aing. Beneran ya? Serius, aing mah. Apa jadi? Wari jam 2, Ned. Dai beda dari lewat sok jam 2, Ned. Oh, atas ya? hujan. Wah, Dek. Serius aing sok beda dari sok lewat, Ned. Nyapai? Bener, atas hujan kieu kan. Tuh si Ekmeh juga. Nak kamar tuh si eta. Beda dari, Ned, beda dari. Mal aya kesempatan di. Poe doang aya kesempatan. Geber. Nah, ditanggal. Siap nge. Ekmeh nak mana? Ainan si Juned. Tuh biasa bae lah galak. Emang Ainan si Juned. Entar ngagalisan bae. Bisa be dia Juned. Ekmeh teh kami ulin ka imah penting. Kumanya bingung. Bingung kuna jinganan. Bisi cari kanan emak kami mah. Alah, moal be Ekmeh pokokna mah tungguan be penting. Alah cicing emang balik. Dia kunaon? Ditolak si Ekmeh. Hah? Ditolak si Ekmeh. Atuh dia mah terus rasa amat ingat tadi ditolak si Ekmeh. Atuh mantak ge. Dia mah jatuhnya mimitina ieu son. Atuh dia mantakan hayang kasih Ekmeh ongkot elok aya ka imah aing acan dia. Ti mana ba dia geus ceurikeun hese bikang mah. Ya di mana bae aing ka karakna lo. Biasa bae aing mah mantes ti jalupang kamari aing ngunyalan keusik ti Haji Sahril. Hebe ka gardu.
Oh, hayo burung. Dia boga kopi tento. Oh, Oh, hayo siap aing ka dito ya. Lirik wari. Ayo, Son. Harudang amat yang udah. Oi, mana kopi? Kopi nang dia ketinggalan telat. Lain aing parang saing mangul ka dia kopi bae ya. Kita milikan sebenarnya mah. Pikir kamari mangayaan bae cenah. Gitu. Mir, Naon naon teh dia? naon? Tadi SX mah hadiah. Laju, Atuh di udah gue hijau dia berpegangan tangan. lu bener dia. Serius saya ngatanyakan beta kasih eta. Lu bener bae dari ya. Serius aing mah. Pertanyaan kali itu dia, Mas. Mari ketemuan tuh budang itu ketemuan di ditu. Sebelah mana keneta? Kalau di ditu, Kak. Aduh, aing hujan deh. Aing nan dari orang dari bae. Di bae aing mah. Neangan ya. Salaman cagar. Cager awak ngelur. Tagar. Corona. Tadi si Kabiri aya si Junaid eueuh. Kunan kita si Biri jeung si Juned. Kieu Kumaha kita eta hang nyaho aing mah sebenarnya mah. Oh iya. Gitu eta. Ayenan gitu serius amat. Aing dari kedua kehujanan. Ulah gandeng cicingnya eta mah kukut aing eta mah ti leutik. Kira-kira dia yang hujan yang. Ayenan sih serius amat. Oh iya, hayang nyaho si Kabiri jeung si Juned. Kayak can diceritakan pengsan. Oh, Jadi cerita kieu ke negara. ceritanya. Emang gitu eta. Eta si Junaid jeung si Kabiri merebutkeun awe hiji eta. Oh hiji. Heeh, nyaho si Ekmeh. Oke, si Ekme. Oh. Anak Karmelan. Oh, eta buka kamari dibawa ku si Junaid. Bawa ka mana gitu eta? Ketemuan di dia kamari panggil kok sampai berpegangan tangan dia Son. Oh, cerita nama bercinta bae eta si barudaknya. Iya, aing kolot-kolot ngomongkeun batur bae. Atuh gandeng ieu mah hayang nyaho bae pokona mah poe ieu mah nyalieur eta cerik bae. Kunaon kitu Geus teh net eta. bae. Son si Junaid deuleu geranya tidi diraragakeun deuleu. Ya aing. Bangsut dong itu si Juned. Hayang menangkan si Ekmeh cenah. Gua aing gebogok ka si Ekmeh. Moal enda yang tadi ditangkeun ka imahna mah kacau ke urusan ieu. Baru kayak aing imah asup ka imah si Ekmeh. Wani moal kita ka mana nya? Si galak dong aing mah mana. Jal biasa kali mah amun ngagok aing lumpat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sakitu iyo. Ah, kailan po ito ada dalan nih. Kami iya Kabiri. Ayo ayo tuh na, sekarang Ekmeh na. Kabiri mana gitu karek ngadeng ya mama? Ih, kolot-kolot arwah terus mana be si Ekmeh? Kayak dijelaskan mah. Ekmeh be. Atuh engke si Ekme kan anak emak, anak dewa ka mana gitu. Ih, nya kolot-kolot ceret gora be mana ayo si Ekmeh na. Gora be mana aing. Atuh engke lah. Ayenan gitu mah ya. Tuh iya aya si Biri nyonya Biri. Oh, si Biri. Atuh teh babaturan Ekmeh. Tuh kadenge. Mata kebungulan sewot bae helanan. Atuh hampura mama teh nyoy iyo. Oh, burung eta mah jajong bae nya, mama nak masak holan. Ayenan gitu Biri. Ekmeh, kieu ya aing ka imah dia nama. Aya anu kudu diomongkeun anu teu bisa diomongkeun kuari, guan mah. Atuh aing mah bingung ngomongnan gitu dia. Ekmeh, aing hayang ngomong ke dia. Hang ngomongan Biri. Kudu di dia mah ayam mah dia kudu nyerenungeunna heula, ayo. Aduh hang di mana? Teuing di mana ge? Nu penting aman. Atuh engke aing kudu bebeja heula ka emak. Ninan kudu bebeja hayu be ulin ku ulin. Soalnya da Biri aing kudu bebeja heula. Hujan lo bagelap. Oh geus dia gara bebeja ka ditu. Harek saya amat perang saya geran ke ditu. Ayenan gitu ieu baru udah kali bae di luar. Ya harek saya amat eta si Ekmeh aja kau bagin ku si Junaid mah langsung bae hayu ilu bae ka mana ge. Mama, Ayenan Ekme, kami diajak uling ku si Biri. aing bu hujan. Ya aing moal mah hujan ge ya aing. Dia masuk telok ngadeng ka indung, bisi gelap aing mah. Jorta aing. Ekmeh, bebeja bae tangga kebel aing sebelah nungguan di luar. Aing endak aing moal. Hei Biri, nak dibawa ke mana anak aing? Atuh biasa bae tang ngomong ngelanan. Tadi kayak urang tuh kan derdor kadang ngepung bedul di dia. Atuh asup urangnya sebelah nungguan. Atuh nuk dibawa ulin. Ah, mau ada kagelap bae anak aing nya kuari hujan. Nek digelapkeun ku aing yang sentar utung. Oh, dia gitu amat ka anak aing. Johor teh aing. Hei mang geus yang nya hayu. Kumarin atuh nu mimitian nggokan bae. Aing teh sebuah melengek. Oh, geus gerak ka ditu nak arulin mah. Kitu kayak burunganan. Kami teman ya. Hei Biri niki bawa ke mana kitu aing? Ayo bet tutur kena aing jangan cerewet di dia mah.
aing nak ayah pe omong di dia mas sin sama dia. Haju dia hang di mana? Yuk beh. Bawa kasih ekme. La ilaha illallah. Atuh dia mah dihabak teh. Kata Kata dibikang eta Aku kudu ngomong mah nya aing. Kuari si kabiri ka imahna ka imah si ekwe. Wah, wani. Eta si eta. Kuat aing mah tapi lapar ya. Ayang kan itu ay lalaki mah. Ah, Mun ini angkon. amun nak gelut ulah dihareupeun aing nya ka aing kerok kabeh manana. Eta mah jeung teh di lapangan teh perut mah. Ah, tenang beson. Ah geus segera teangeun ku dia ka ditu. Paehan naon bikangna lalakina. Nah, urusan yang magang teh bener kasih. Ayo duitan digelutkeun ku Ah, si ganda orang buka rokok kayaknya. Ah, iya lah, ripuring. Aing mah Haro, si Kabiri wani yang nang cek kay mas saja hujan di ramun demi cinta kaya amat aing. Halo, kumaya yang asupna. Dolo sendal geus jingjing. Demi cinta haro. Maya aing asupna. Galak mintanya yang mana? Hak lajuna medak demi cinta. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha deui kitu ya? Ma, atuh biasa bae deh. Atuh iya saha? Ai si Ekme aya, Ma. Oh, saya memang geus keluar tadi. Jeung sama. Jeung si kabere. Oh, wani, yang eta si eta. Si budak kunaon pernah saing mah. Aing dibawa ka mana kitu ya si Ekme si Kabiri jeung hujan deh. Oh, si Kabiri mah dampal suku na kaciri dah. Nyusul. Ayo ekme dia. Ngomong media. Oh, iya dak tapak suku nama. Oh, bener. Kabah ditu dak. Yang balik yuk, kayu mah yuk, ngopi. yang jangan Ayang, sang ngopi tadi mah. Oh, dah aku dia ekmeh gerbang kita ya. Ayo. Kabiri na tiba ko Mau omong dia ayo beh. Ayo beh. Yuk dah. Coba diri dia kota yang dibawa ke sawah. Itu aing gua aing dia dibawa ke sawah sama pengen ngomong iya kan dia. Sebenarnya nak ngomong gitu. Aing gua aing ada gugup dia ngomong tenaga. Ngon dia aing nak melitian di si kabubulan dia. Itu dak si Ekme mah. Si eta jeung si Kabiri bawa budak. Siap gelut aing mah siap paeh pokona mah. Ekme. Nah dia di dia. Jangan tuh aing dia. Jeung sa dia di dia. Tadi mah jeung si Biri. Ka mana ku ada si Birina? Cenah mah meuli minuman. Hai, Ekme jeung hujan. Heula Juned. Aing neuk deui kitu. Mungkin hanya si Biri karunya meuli minuman heula. Eta si Biri habatkeun amat lah. Lah kitu Juned mamarahan bae. Ekme dia mah tanya iya. Lamun aing bogoh ka dia. Ah, atuh nyinan Juned bogoh. Atuh kumaha Ekme? Atuh kumaha busi kabir ge bogohan ka aing. Aing mah rela hujan neneangkeun dia ka dia dicarekanan segala kumaha dia aing. Atuh dirahan saha ka dia? Oh, itu dia mah. Atuh kumaha aranna ge bogoh? La ilaha illallah ekmeh dia. Aing mah capek-capek meulikeun ale-ale jeung dia. Nginan kitu Juned, dia di dia. Bukan yang bogoh ka si ekmeh. Juned dong ribetkeun aing beb gua yang bogoh ka si ekmeh. Ieu jarami nu endah dak yang Malang. La ilah. Jun, bed dia nginan geus aya di diri bae. Heh, Biri, ainan dia mamarahan. Itu sebuah melengkak aing dia ka dia Juned. Aing ngabelan hujanan meuli ale-ale jeung si ekmeh dia malah tadi datang aya dia deh sebelum melengkak aing mah. Kotor deh celana mahal aing. Geus kotor kitu. Dia meuli ale-ale dibelikeun ku aing satoko. Oh, coba buktikan. Eta mah minuman budak letek. Aduh, ini cokotan ku dia minuman Dak berketek mah. ditijak ku aing. Ya, itu bodoh teh aing tinjak ya. Ka dia. Asdi awas. Ekmeh ta aing delta. Kurang dia. Hujanan aing ngabelan meuli minum bisi kabeulan doang dia. Dia. Atuh nana. Dia. Oh, dia. Lagunan mah karelut. Mun ende ya aing kudu nyangkeun barudak.
Endah ya, endah. Oh, yang. Hai, burung. Kemana? Wih lah. Iris. Woi, Woi, ayo kita. si barudak di situ. Naset Benawi. Gelut. Gelut. Sang gelut, tanu gelut. Si Kabiri jeung si Junet. bohong ya digadam aku si kabirinya. Dia Mas di kumanya musim hujan iki dia. Tadi kuku mahal. Bohong dia. Jangan. Jangan bukakan. Nih, jangan dia. Jika jeung dia rokok, join. Minum minum dia. Ayo tuh saya mau ke dia Junen. Dia kosto nyoba, untuk aing bawa di mana tahu ya, tak? Ini aing gahil. Aing ayu beh. Kemana gitu? Atuh jalan jangan lan minta kepastian. Hayu beh di situ tuh di pesawahan. Oh, ayo siap. Pesan mana lan san ke? Jalan tapi hawa. Tapi minta kepastian lan. Kemana ke jalan eta? Oke. Yang cicing mah di dinya hujan ya. Tadi jalan di mana di situ. Ke. San. Nah, oh. Ayo. Aduh, wah. Dia, wah ini dia kain. Kawan pun aja. Oh dia, wah ini dia kain. Dia Junet nak dia. Udah lagi. Di mana? Oh itu. Si aneh, urang di jiba urang. Ya, aing kaduk ya. Kaduk ke mana? Aing mah itu tuh, anu make celana panjang. Oh, nyok pakai panjang aing itu bae teh sibuk baru. Ayo terus. Sinan. Ayo. Oh, ayo. Ngaliwukeun isi baru. Kecing kereduan di dia. Ayeuna kita kumpul ka dieu aing. Sendiri tak. Nah, saya teh mimitin aing capek-capek meuli minuman di si Ek meh. Keolanan. Tadi dia Ek meh. Ayeuna kitu ieu teh ngaliwukeun amat di dia. Kumaha kitu ieu mimitina? Oh iya, san cek aing. Naon? Oh, ditanya teh. Ngarebutkeun cewek hiji. Kuduaan. Oh, geus pinjaman ngambilkeun cewek. Oh, Itu namanya. Oh, sedih segitu. Ditanya bae ka dia, keduaan. Dia Dia Ekmeh ka dia. dia. Mending kieu son cek aing mah. Tanya si Ekmeh na bae. Milih saha. Enggak baik gitu mah. Ulah Ulah mumpung aya kami di dia saksi duaan ya, mau dikajaukeun ni, mau dikebelkeun di langsung dipikakeun ni mah. Penting ieu ge kunaon orang ku aing. Gara kumaha milih Aya saha? yo. Oh, gara. Sing harus. Kami mah milih si Junet. Junaid. Kadang aku dia bir. Oh, Milih lah. Junet na. Aduh aing aing mimitin bogoy kasih dia yo. Aing. Sia-sia Bisa siakeun aing goreng dia mah. Jadi dia iya beneran ku aing geus milih si ieu si Junet. Gas kayaknya duaan tah. Gas wae dia. Ulah eta di Kang Hiji di pas ini ke. Ayo naik. Ya. Ayo. Wow. Ya ada di kamar. Wow! Sunat! Wow! Sunat! Bedul! Ayo na gitu! Tok ada yang aing mah. Atuh aja! Hujan! Ek meh, bebeja-beja kebel aing sebelah nungguan di luar. Aing hendak aing moal-moal. Bere dia gitu. Kemana tadi? Biri, nak dibawa kan anak-anak aing. Jangan ya. Oh, ayo. 1, 2, 3. Biri.